Contoh, ngagadekeun motor abdi ngagadekeun motor ka ibu sabab abi butuh duit 1 juta. Cokot we duitna teh nu 1 juta teh ieu motor statusna gade. Ari ngaran-ngaran gade dicekelna ku saha? Kunu boga barang sanes kunu ngagade. Ieu secara asalnya lamun ngagade motor dicepengna kunu gaduh motor. Da bahasa gade mah bahwa nu digadekeun fungsina sebagai jaminan. Abdi ngagadekeun motor 1 juta ka ibu dina waktu sabulan. Motorna mah anger ku urang. Ngan lamun sabulan teu bisa mulangkeun duit nu 1 juta, maka motor ieu bisa dicokot tuluy dijual. Payu 2 juta, cokot 1 juta, 1 jutana bikeun kanu boga motor. Eta namina gade. Kumaha ieu mah da ari gade di urang mah barangna teh sok kudu ngagade. Mangga asalkeun nu gaduh barang ridoeun. Contoh abi ngagade motor ka ibu atawa ibu ngagade motor ka abdi. Motor digadekeun 1 juta ngancek abi teh sok we rek diangge mah motor, berarti ridho abinya. Eta mah mangga. Ngan lamun teu ridho gambaran dibikeun sote kapaksa pedah butuh duit, maka statusna haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Berkah Fatihah kangge anu nuju teu damang kersana kasepuhan urang samudayana. Pamudah-mudahan panyawatna saenggalna ku Allah dicabut sing didamangkeun sabihara-bihari, oge ku teu damangna sing ngajantenkeun wasilah kana naik darajatna mungguh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah nas'aluka Allahumma al-ijabatal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Halaman 34 pasal wajib ngajaga haram jeung halal aya. Wajib kasakur muslimna nu balik boga akalna ulah wakang ngasupanana adina laku perkarana hingga kudu terang heula dawuhan Allah Ta'ala anu ku Allah dicela halal haram nati heula sabab Allah marentahkeun bakti sagala urusan sarta make peraturan tata cara ngabaktikeun pikeun urang sadayana wajib pisan ngariksana kana aturan Allah na eta urusanana pangeran tos ngahalalkeun jual beli dagangan pangeran tos ngaharamkeun laku riba dagangan hukum geus naon ieu nu kaliwat hukum geus ngayidan atos leres ngayidannya ari ngayid ngatos ngayidan teh kayid teu terang hukumna enggeus ngayidan gitu atuh hukum-hukum eta yang kaduanya hukum-hukum geus ngayidan ku pirang-pirang aturan kalayan make patokan kaid syarat rejeng rukun jual beli nu dihalalkeun enggeus dipake cekelan
biasana wajib pisan malar pola tenyalahan sajalma nu ngarepkeun ancrukana perdagangan ngaji ilmu napayunkeun malar dagang dibenarkeun lamun teu daek ngajikeun kana ilmu perdagangan pasti riba didaharaan sadar atawa nasungkan Kangjeng Nabi tos nyaurkeun pedagang nu dibenarkeun di kiamah dikumpulkeun sinareng para shodiqin sareng nu maot syahidna kutina banget mulyana ladang merangan nafsuna anu ngajakana salahna maksakeun diri sorangan dagangna hayang netepan kana aturan pangeran jeung kabeh akad-akadan mun lain pedah maksakeun kana jalan kabeneran kapantos aya ancaman neraka kanu nyalahan kitu deui kalakuan akad-akadan nu sejen di dinya aya aturan pangaturan ti pangeran saperti akad nyewakeun buburuh rejeng murukeun mere modal maparokeun batina urang duakeun atawa gade-gadean nganjuk anu diborahkeun tawa wakil mangjualkeun tawa titip barang dagangan atawa ancam-ancaman tawa dagang rerejengan modalna jalma lobaan koperasi koperasi persiroan terang persero teu kantos ka kantor pos teu
Entos kewenya. Kewe jeung buburuh mangyeborkeun tawa cai mangocorkeun pepelakan anu sejen penghasilan jeung nu sejen kalakuan aturan perusahaan ditetepkeun ku pangeran aya syarat rejeung rukun oge soal pernikahan geus diatur ku pangeran jaga pisan katartiban da zinah lamun nyalahan tos tos ayeuna mah jadi nazom nu ti heula nya. Ieu teh acan sabab masing-masing baladna jual beli ieu rada paranjang ari dina nazom ngan dua jajar keun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna wa arkanul kirodi sabada kamari jual beli diteraskeun ku ijaroh ari ijaroh teh nyewakeun ayeuna diteraskeun ku kirod sanes kerod ya. Ari kirod teh maparobati terang maparo teh naon bagi hasil artinya bagi hasil hiji nu boga duit hiji nu ngajalankeun duh urang teh aya pibisnisen ieu teh bisnis bala-bala ngan teu boga modal. Yeuh ti urang modalna mah tah sapertoskeun kitu nya. Hiji nu boga duit, nu boga modal lamun modalna duit. Nu hiji nu ngagawean pagaweanana. Wa arkanul kirodi khamsatun. Rukun kirod, rukun bagi hasil teh sadayana aya 5. Bisi urang rek bagi hasil boga duit ngan kalah ka cinukul teu digawe duitna teh teu nambahan teu ngurangan. Ari nu hiji deui rajin gawena ngan teu boga duit tah cocok pannya jeung bagi hasil. 5 rukunna teh hiji akidun jalma anu akadna jelas jalmana kudu aya wasigotun nomor kadua aya bahasa dari teu ngomong-ngomong acan mahararese jeung moal jadinya waro sumalin nomor katilu aya modal pokokna mun duit teh mah ngajugrug da sanajan loba duit ari teu ngajugrug mah gambaran boga duit mangan di si anu moal bisa dipake angernya
wa amalun sareng kudu aya nu digawena moal bisa bagi hasil duanana nu boga duit ari nu gawena eueuh. Waribhun sareng nu terakhir kudu aya batina. Berarti lamun teh mah duh urang rek dagang teu boga modal, yeuh ti urang modalna. Ari ilmu dagangna teu apal, tungtungna lain kalah batian tapi kalah rugi. Teu kenging kitu mah nya. Jadi anu rek dimodalan ku urang teh kudu terang heula si ieu bisaeun teu di bidang dagang. Bisi anu 2000 kalah dijual 500. Tah bisi kitu. Jadi kudu ditaliti heula jalma naonana jalma nu nibodalanana pagaweanana kumaha, kira-kira pibatieun moal, tuluy modalna oge jelas kudu aya, bahasana oge kudu aya, jalmana oge kudu aya. Teu cukup ngamodalan mesin di zaman ayeuna nya, asupkeun we duit teh keuneu sing gawe. Ta eta teh teu jadi nya. Sabab ari mesin bisa untung bisa rugi. Ngaranna teh investasi digital. Eueuh di urang mah nya. Ari digital teh geus lain ku jelema tapi ku mesin, ku robot nya. Tapi robotna teu berbentuk fisik tapi berbentuk data-data. Hararese ngejelaskeunana ge nya terang digital teh. Pokokna mah anu teu katingali lah ku urang nya. Teu katingali tapi aya tapi teu katingali. Tah eta nya. Jadi syarat naon rukunna teh hiji kudu aya jalmana, berarti nu rek ngamodalan jeung anu dimodalan. Wasigotun nu kadua kudu ngobrol aya bahasa. Nya kumaha we pantes nanya bahasa nu ngamodalan. Meureun ceuk nu dimodalan teh duh urang boga usaha ngan teu boga duit, yeuh atuh dimodalan ku urang. Tah kitu minimalna nya. Warok sumalin modalna teh kaciri henteu naon henteu urang boga modal mangan di si anu tagiheun tah teu jadi nya. Wa amalun jeung deui nu dimodalanana kudu gawe, waribhun jeung tina pagawean eta teh kudu boga bati minimal kaprediksi pibatieunana. Mun nyieun bala-bala teh mah modal 20.000 ieu pipayueun 60.000. Sanajan dina buktina mah eueuh nu meulina teh. Tah eta mah masih keneh jadi nya. Maksud aya bati teh kaprediksi batina. Titik. Wasurutuhu syaratna maparobati atawa bagi hasil teh ayakuna bidarohimi wadana niri al kholisoti. Kudu kabuktian kirod alias maparobati teh eta ku pirang-pirang dirham jeung dinar. Dirham jeung dinar di urang mah naon duit ngaranna teh. Da ari dinar duit emas, dirham duit perak ya. Di urang mah duitna ge henteu ngangge emas, henteu ngangge naon, teu ngangge perak, balikta ngangge kertas jeung logam anu bernilaina teh angkana. Kertasna mah bisa wae sami ngan beda angka, beda nilai, beda jeung duit emas. Duit emas mah beuki gede nya beuki mahal, beuki leutik nya beuki murah. Da emasna nu dihargakeunana. Wa ayyakuna arribhu mustarokan bainahuma bihasabi syarti. Nomor kadua dina masalah batina rerejengan dibagi dua ya. Dibagi dua teh maksudna
lain berarti sama sakali mun menang 100.000 teh 50.000 ewang. Tapi maksud dibagi dua teh bihasa bisarti ngitung-ngitung kana syarat, ngitung-ngitung kana kesepakatan. Ari geus sepakat mah rek 50-50 mangga, rek 60-40 mangga, rek 70-30 oge mangga. Ngartos digitukeun teu? Nah. Ya maksudna mah nu ieu 50% nu ngamodalan, 70% nu ngagawean, 30% nu ngamodalan da teu gawe ieu. Contona baelah urang mah dibere 30% ge tina batina. Kok jang maneh 70% da maneh mah capek gawe diisuk jedur nepi ka peuting jedor contona teh nya. Mangga eta mah. Titik dina masalah maparobati beres. Ari maparobati mah jelasnya bagi hasil hiji nu ngamodalan, hiji nu ngagawean. Titik. Wa arkanur rohni satuluina nyaeta masalah gade. Ari rukun gade teh arbaatun. Naon heula atuh ari gade teh? Ari gade teh nganjukeun duit nya. Nginjem di urang mah bahasana teh nya. Nginjemkeun duit maksudna nganjuk tapi nya. Nginjemkeun duit make jaminan. Contoh ngagadekeun motor abdi, ngagadekeun motor ka ibu. Sabab abdi butuh duit 1 juta. Cokot we duitna teh nu 1 juta teh ieu motor statusna gade. Ari ngaran-ngaran gade dicekelna ku saha? Kunu boga barang sanes kunu ngagade. Ieu secara asalnya lamun ngagade motor, motor dicepengna kunu gaduh motor. Da bahasa gade mah bahwa nu digadekeun fungsina sebagai jaminan. Abdi ngagadekeun motor 1 juta ka ibu dina waktu sabulan. Motorna mah anger ku urang. Ngan lamun sabulan teu bisa mulangkeun duit nu 1 juta, maka motor ieu bisa dicokot tuluy dijual. Payu 2 juta, cokot 1 juta, 1 jutana bikeun kanu boga motor. Eta namina gade. Kumaha ieu mah da ari gade di urang mah barangna teh sok kudu ngagade. Mangga asalkeun nu gaduh barang ridoeun. Contoh abdi ngagade motor ka ibu atawa ibu ngagade motor ka abdi. Motor digadekeun 1 juta ngancek abi teh sok we rek diangge mah motor, berarti ridho abinya. Eta mah mangga. Ngan lamun teu ridho gambaran dibikeun sote kapaksa pedah butuh duit, maka statusna haram. Eta masalah gade. Da ari gade mah sanes berarti mikeun barang urang, tapi barang nu digadekeun fungsina statusna sebagai jaminan. Kumaha atuh urang mangkaning sok kitu? Ah tinggal taros we nu ngagadekeunana mang ridho teu? Ridho nya. Ah geus kitu mah nya mangga kitu nya. Rek ngagade motor, rek ngagade kebon, rek ngagade sawah nya. Asal ridhoeun mangga. Boro-boro digadekeun ari ridhoeun mah masing teu digadeke. Urang asup ka imah pianu, aya motor pake ku urang ari ridhoeun mah bet mangga-mangga wae teu kudu digade asalkeun
ridoeun ngan lamun teu ridoeun eta statusna jadi haram. Wa arkanur rohni arbaatun rukun gade teh sadayana aya opat. Akidun nomor kahiji aya akad aya bahasanya. Wa marhunun kaduana aya anu digadekeun. Wa marhunun bihi katilu aya barang anu digadekeunana. Lain digadekeun meureun ieu teh nya marhunun digadean, marhunun bih barang anu digadekeun. Wasigotun jeung aya bahasa berarti nu ngagadekeun aya, nu digadean aya, barang nu digadekeunana aya jelas bari make bahasa. Abdi ngagadekeun ieu motor ka anjeun kana artos 1 juta. Abdi nampi gadean motor ieu kalawan artos 1 juta. Canak artos 1 juta teh kudu gaduh motor. Anapun masalah motorna tergantung lamun nu boga motor ridoeun dipake kudu ngagade mangga, ngan lamun teu ridoeun ulah. Tapi nu ngagade ge zaman ayeuna mah ari motorna teu dibikeun makan mung mere duit ge da daek mere duit satepedah naon. Pedah rek mamake motor teh eta mah gade anu lepat sehingga lamun anu gaduh barang teu ridoeun hukumna haram ya. Mata kedah ditaros heula pami gade menggade teh. Mun kira-kira teu ridoeun mah kajeun moal tulus we ngagadena itu daripada kena kana haram. Wasurito pil marhuni disyaratkeun dina anu digadekeun teh naon kaunuhu ainan yasihu bai'uha. Barang anu meunang digadekeun teh kudu barang anu sah dijual belikeun. Jika motor, jika kebon, jika sawah meunang digadekeun. Ngan lamun barang nu digadekeun teh teu sah dijual belikeun sapertikeun naon ngagadekeun naon nu teu bisa dijual. Ngagadekeun tai kotok meureun nya. Aya deui nu ngagadekeun anaknya atawa ngagadekeun jelema nya. Jelema kan teu bisa dijual. Aduh teu gaduh artos abi bade ngagadekeun pun anak ya. Bangor lah diingu ge kalah jahat beas. Digadekeun teu meunang nya. Barang nu digadekeun teh kudu barang yasihu bai'uha anu sah dijualna. Walau kana musaan sanajan ku dijualna teh eta barang teh sumarambah. Seperti kenaon barang nu sumarambah teh nya naon atuh barang anu ku diengkeun teh kalah paturai ka ditu ka dieu naon nya jiga naon atuh jiga naon cai minyak keusik nya sumarambah anu pabureun cai ka ditu ka dieu. Moal ieu nya urang mah moal ngagadekeun kitu mah pasti nu digadekeun teh barangna jelas, barangna teuas, barangna seseg, moal pundah-pindah. Pundah-pindah teh babari nya. Mun ngagade sawah jelas sawahna, ngagade kebon jelas kebonna. Dina urugna ge da di dinya keneh, ngagade motor jelas motor mah sanajan pundah-pindah ge masih jelas motorna. Ta ieu mah sanajan sumarambah pabureun cai mangga eta oge asalkeun masih keneh sah dijual belikeun. Wa fil marhuni bihi jeung disyaratkeun dina barang anu digadekeunana naon kaunuhu buktina itu marhud beh teh dainan eta hutang walau manfaatan muta'allaqatan bidzimmati
kama idza alzama insanun sapertikeun di mana-mana mastikeun saha insanun jalma zimmatan akhara kana tanggungan anu sejen hamala anu mikul itu insan ila makata ka negara Makkah fi awali syahri kada di mimiti bulan anu wasallamahul ujrota wa khofa min harbihi patolaba minhu rohnan fa innahu yasihu termasuk ngagade dina pertanggungjawaban ngagade pertanggungjawaban majiga bahasa geus lah tanggung jawab dina nyana gagal gekeun ku urang dipangmayarkeun tah sapertikeun kitu meunang eta tehnya. Jadi dina masalah gade mah nu ngagade henteu berarti ngamiliki barang anu digade. Cenah hayang ngamiliki tanya heula nu boga barangna ridho teu ridho abi mah sok. Jadi berarti abi mah teu ridho berarti tinggal pilih-pilih naha rek tulus ngagade atawa moal ya. Lamun tulus ngagade berarti nu ngagadena teu meunangna naon ya. Ngan lamun moal tulus da daek sote ngagade lamun boga barangna ta eta mah wayahna jadi haram lamun tulus ngagadena. Anu sering masuk digade mah naon kebon, sawah, ngagadekeun sawah 10 juta. Kan sawahna di urang mah otomatis milik nu saha? Jadi milik nu ngagade. Padahal ari ngaran-ngaran gade teh eta barang statusna ngan saukur jaminan. Atuh lamun teh mah dipaksakeun bari nu boga sawahna teu ridho, maka hukumna haram. Mantak lamun bade ngagade saperti kencik si A teh, mang urang rek ngagade sawah 100 bata 10 juta. Tanya heula, ieu sawah ridho teh ku urang digarap? Ridho, tah tuluykeun. Lamun teh mah teu ridho ieu mah kapaksa we dibikeun sote pedah urang butuh duit. Ulah tulus nya. Da lamun dituluskeun haram hukumna. Nya secara naon mah secara zahir mah urang teh batian nya duit anger nya penghasilan aya padahal kikituan teh lamun nu boga barangna teu ridhoeun mah hukumna haram. Kumaha gambaran teu ridhoeun teh? Dibikeun soteh kapaksa pedah urang butuh duit. Mantak kedah jelas minimal taroskeun heula pami bade ngagade teh. Eta dina masalah gade. Titik wakalah ngawakilkeun. Zahir ieu mah nya ngawakilkeun mah osok urang oge wakilan lah urang tah kitu. Kumaha ye ngawakilkeun teh? Wa arkanul wakalati arbaatun. Rukun wakalah teh sadayana aya 4. Hiji muwakil anu ngawakilkeun, wa wakilun kadua wakilna, wa muwakalun katilu anu diwakilkeunana, wa sigotun sareng kaopat segat bahasa. Lakin la yustarotu ngan tatapina teu disyaratkeun naon al qabulu qabul narima lafdzon kalawan lapan. Wa yustarotu jeung disyaratkeun pil muwakili di jalma anu ngawakilkeunana naon sihatu mubasyaratihi sah ngalangsungkeunana muwakil wakala mak kana perkara wakala anu ngawakilkeun itu muwakil pihi kana itu ma bimilkin kalawan milik aw wilayatin atawa dina masalah ngurus wapil wakili sihatu mubasyaratihi atasarrufa li nafsi. Ngawakilkeun di dieu teh jarang kaanggena nya, terutama anu sangat berpengaruh mah lamun ngawakilkeun miwarang pangnalakeun. Ari ngawakilkeun wakilan lah urang
bakti wakilanlah urang, tahlil wakilanlah urang, dahar eta mah wakil-wakilnya sanajan dicampuran heureuy. Tapi wakil anu berpengaruh sapertikeun kumaha? Urang ngawakilkeun ka anjeun pangnalakeun pamajikan. Maka pamajikan bisa katalak sanggeus anu dititah ku urang nganepikeun talak ka pamajikan. Ngan salagi teu ditepikeun maka talakna candragrag. Ta eta fungsina wakil teh sapertikeun kitu. Atawa lamun di pasar mah ngawakilkeun pangladangankeun. Tah eta meunang nya ngan lamun teu nitah ngan hihidenganan eta mah doraka nya. Ini naon kajongko eueuh nu bogana teh paeh bade diperyogi naon tah sok diladangan ing kuno gigireunana. Lamun teu kawakilan doraka eta teh nya. Titik. Wa ayyakuna qabilan lin niyabah fa kharaja al ibadatu wal hududu wa dakhala tafarruquhu az-zakah wal kafarah wa dzabul udhiyah wa bisighah al-abdu min ahadil janibaini wal fi'lu minal akhar. Jelasnya masalah ngawakilkeun mah nu ngawakilkeunana aya, nu diwakilkeunana aya, wakilna oge aya. Pangwakilankeun lah urang mangan bahasa wakil nama tara dibabawanya langsung we isuk kaditulah urang sibuk tah eta ge wakilnya sanajan teu nyebut pangwakilankeun lah tah sanajan teu aya bahasa kitu da intina mah nitah ngagantian da ari wakil teh gaganti ti urang. Wakil teh gaganti ti urang. Dina naon we wakil mah? Dina ngajual, dina meuli, dina ngawinkeun, dina narima kawin. Arek ijab qabul ari urang kalah ngadeg-deg wae nitah ka batur ngawakilkeun pangnarimakeun tarima abdi nikah. Tah eta teh lamun wakil jadi ngan lain jeung si eta tapi jeung nu nitahna nya. Henteu kalah kesempatan bakal jadi milik urang ya. Henteu anger we jadi anu nitahna. Jadi nama titik. Eta dina masalah wakil. Tras wa arkanul wadiati. Satuluina masalah wadiah. Ari wadiah mah titipan. Wah, urang ge osok nitip lah. Komo nitip beja lah isuk dagoan dihanapeun tangkal kawung dibejakeun we. Ceuk bi anu isuk dagoan hanapeun tangkal kawungnya jam 6 ditambahan saeutik. Hek buru. Ieu titipan. Wa arkanul wadiati arbaatun. Rukun nitipkeun atawa titipan teh opat. Hiji mudiun jalma anu nitipkeun, dua wadiun jalma anu katitipan, tilu wadiatun titipanana, opat sigotun bahasa aya nu nitipkeun, aya nu katitipan, aya titipanana jeung aya bahasana. Nitip bukulah kasih anu berarti nitip bukulah kasih anu eta teh jalma nu nitipkeun plus segat. Ari segat teh bahasa tuluy ieu nu dititipkeunana ceuk anu katitipan teh cokot weh narima nya kana titipan dibikeun weh tak kitu hunggulnya nepikakeun dibejakeun aya opat jalma nu nitipkeun, jalma nu katitipan, titipanana jeung bahasa. Bisi kieu meureun aya buku asongkeun we teu ngomongna naon kan bingung meureun nya nu katitipan ieu buku kudu dikumaha ku urang. Tah bisi kitu nya. Cenah ditulisan di dinya kajaba ari ditulisan mah nya da ku ditulisan teh kan ari tulisan teh obrolan atawa petunjuk ngan eueuh soraan bahasana teh dilalah
ari dilalah teh lafad anu nuduhkeun sarua fungsina jeung obrolan. Wasyurito fil mudi'i wal wadi'i mamarro fi muwakilin wa wakilin fala yuda'u muhrimun soidan. Fala yuda'u teu meunang nitipkeun saha muhrimun jalma anu ihram soidan kana buburuan. Wala kafirun jeung ulah dititipan saha kafirun jalma kafir nahwa mushafin kana upamana mushaf. Nitip Quran lah ka jalma kafir moal barina oge nya. Di urang mah muslim kabeh oge. Atawa keur ihram nitip boboroan geus puguh ulah morona oge nya. Au abdin muslimin atawa abid anu Islam teu aya ayeuna mah. Wasyurito fil aini disyaratkeun dina barang anu dititipkeunana teh naon kaunuha muhtaromatan barangna teh kudu anu dimulyakeun walau najisatan sanajan najis. Barang nu dititipan teh nyaeta kudu anu dimulyakeun. Maksud dimulyakeun teh berharga aya manfaatna sanajan eta barang teh najis. Aya manfaatna tapi najis sapertikeun mana? Kakalbin sapertikeun anjingnya. Nitip anjing lah meunang nya eta teh. Saulah dicabak we cenah kacabak wayahna kudu kumaha kudu dikumbah kumbahna sabaraha kali 7 kali nya. Kakalbin yanfa'u anu manfaat ari anjing nu teu manfaat mah ulah nya teu meunang dititipkeunana oge. Walau habbata burin jeung sanajan bukti siki ya, siki bur. Di orang mah beas pare ari bur mah eta nya naon ngaranna teh hiji siki nu ayana teh di Arab bur ngaranna teh. Mun di urang malah eta naon nitip beas meunang nya. Sanajan nitipna teh saeutik nitip beas lah sakumaha kitu ieu sacangeum tah meunang. Wa illam tudman jeung sanajan henteu ditempuhkeun itu habbah bil itlabi kumaha mun leungit lah bae tah mangga bihilapi ghairil muhtaromati ku perbeda lamun nu dititipkeunana teh henteu dimulyakeun sapertikeun mana kakalbin layan fa'u anjingan eueuh manfaatna ieu mah tipeuting teh anjing-anjing maling-maling contohna teh da sare anjing teh sanajan jarang anjing anu tipeuting sare ya, jarang eta teh batu ti beurang sarena beureum wa alatilahwin teu meunang nitipkeun alatulahwi alat heureuyan. Naon alat heureuyan tah anu sok dipake heureuy. Lamun HP fungsina ngan dipake heureuy unggul teu meunang nitipkeun HP. Maksudna kumaha? Maksudna lamun teh mah HP-na leungit eta nu katitipan teu kudu tanggung jawab. Maksudna lain teu meunang nitipkeun teh nitip HP lah mung teu meunang sanes kitu maksudna nya mangga-mangga wae tarima ngan pedah lamun teh mah leungit teu katempuhan. Nitip gitar lah, nitip kendang lah, nitip goong lah, badag goong we. Tah, mangga-mangga wae ngan lamun leungit atawa rusak teu katempuhan. Moal aya deui nu nitipkeun anak ge ari badag-badag teuing mah. Ah aya wae nya anu tas naon nu tas pentas. Berat ieu goongna titipkeun heula di imah. Mangga-mangga wae ngan lamun leungit atawa rusak teu katempuhan. Kitu na oge lamun apaleun nya, ari teu apaleun mah kalapasea.
Wasyurito pisigoti alabdu min ahadil janibaini wal fi'lu minal akhari awil labdu min humama'an. Dina masalah titipan henteu kudu duanana ngobrol. Nitip buku lah be kan eta mah duanana ngobrolnya. Ayeuna kieu nitip buku lah cokot teh teu ngomong teu naon. Eta ge jadi nya sanajan teu ngobrol. Atau ungu kungkul oge teu kudu duanana, cukup salah sahijina. Nu penting aya respon pagawean. Nitip buku lah cicing weh berarti eta mah mungeun ari kitu mah nya. Nitip buku lah cokot berarti daekeun ari kitu mah jadinya. Fala yakfi ghairu dzalik ngan teu meunang lamun nitipkeun eueuh bahasa ti saurang-urang acan. Buku teh asongkeun weh cokotnya. Jadi ari naon nitipna mah ngan lamun ieu buku ruksak teu naon teu katempuhan atawa leungit teu katempuhan. Tadi kumaneh cenah teuing buku tadi mah diteuneun di dieu. Tung teu nama jadi pasea nya. Eta dina masalah titipan. Dalamun sesuai mah jalma nu katitipan tanggung jawab. Mantak ari katitipan teh kira-kira teu tanggung jawab mending keneh ulah nitip HP lah mung bisi leungit bae leungit ke ya kajaba ari kitu tah eta jadi nu dititipan teh tanggung jawab lamun nu dititipanana sesuai. Wal ariyatu satuluina ariyah tos isanya ieu teh disebut hese da osok urang oge nya disebut babari da bahasa-bahasana di dieu nepikakeun aya syarat aya rukun padahal praktek nama urang oge kadang osok sapopoe oge nya paling oge tinggal ngapikan anu kira-kira bertentanganana statusna wungkul bahasana wungkul obrolanana wungkul bisi terjadi kana anu diharamkeun. Saterasna kantun ariyah ari ngariyah teh nginjem tadi manitip aya nama nginjem tak kumaha nginjem mana eta cenah naon baskom teuing sugan geus dicokot sapertikeun kasus-kasus nu sapertikeun kitu ari keur nginjem ingat ari pas mulangkeun poho ieu teh geus encan dipulangkeun teh tah eta nu kudu tanggung jawab saha nah anu nginjemkeun atawa nu nginjeman kayak dipayunnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana alimna allati yanfa'una rabbi faqina wa faqi alada wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abitawasul kupangaosan abitawasul kupangurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian